ini dilani buruk sabab ieu sato di berjalana ngalangkahna kawas kilat. Ai kilat bahasa Arab disebut barkun. Barkun burukun. Itunya barkun artina kilat. Kusab ieu sato leumpangna kawas kilat, maka mun bahasa Sunda disebut si kilat. Itu ngadakade ibu bapak 1000 kali seueur artos omat ulah panganguran hayang ngingu buruk leumpangna cepet. Jadi salangkah teh ti dieu ka Bandung. Itu jadi lamun di Angon teh tinggalin udah Angon. Nya obat lengkah teh di ka Mekah. Itu jadi budak Angon ngagunuk-gunuk ke joga buruk mah suruh manten. Itu tong hayang lah loba duit teh ngingu eta mah susah. Itu urang mah ngingu mah entog ge neulinek. Itu ku aki-aki ge beunang.